Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Tarung Parebut Gelung. Ieu dongeng karangan Watatang ayeuna nincak bagian katilu. Para mitra sadaya, sakumaha nu kauninga harita keur ngarobrol. Hantawis Ki Adnawi Kardun jeung Mang Omlen teh. Mangga urang teraskeun para mitra sadaya. Nah, kumaha laing atur-aturna mah? Cek Ki Adnawi bari ngabalieur. Tuh, paingan kuat mah euy dina pangartina jeung wawanina lain banjrak-banjrakeun atuh nu candahar kitu. Cek si Kardun. Bari ngareret ka si Omlen nu keurengah ka ieu seuri. Iya, anggar si Omlen mah geus seuri teh pupuh teh, kaos nu kurang waras uteukna teh. Uing mah seuri sote ras kana pangalaman uing baheula euy. Ngadenge puasa-puasa teh euy, cek si Omlen nyerengeh keneh dagang huntu. Kumaha kitu? Cek dina teh anju jadi aki, lamun ilain hayang encer uteuk, hayang jadi jelema pinter kudu daek puasa kitu. Ulah kalah kagegembung cenah. Tina kituna uing teh ngagugu kana omongan nu jadi aki, tapi hate mah hambak euy sabab teu sirikna unggal poe digamreng wae. Caturkeun isukna uing puasa. Hari tukangeun imah teh aya balong pan, leos uing kapipir maksudna marek niis. Bari ngarasakeun beuteung kekerebekan. Nincak pukul 10:30 beurang teh uing luncat tina tangkal jamu ngagejeburkeun maneh ka balong atuh. Nu haral meureun dumeh ku ilaing. Dumeh ilaing ku aki ti puasa meureun. Lain aral uing mah teu kuat ku hayang nginum. Ari gerbus ai leguk we uing nginum saseubeuna teh mah si Omlen. Atuh sararea pating barakatak seuri samalah Ki Adnawi ge tuluy batuk. Ngoh koh di barung ku bujurnya. Itu batuk tina bujurna. Kumari manis sahdi. Aing mah ye bejana ceuk Kang Salim di ieu ditahan cenah di dieu. Cek si Kardun nanyakeun Mang Sahdi. Oh ditahan di dieu. Siksa ku Kang Salim. Ari ku Kang Salim mah henteu ngan ku Mang Jagra we nepi ka babalongkengan bijil getih atuh. Waduh. Baru kongke getih, Bu. Nyan tenggelan Mang Jagra mah euy lain beja atuh. Sugan mah tenggelan sawalewe ketih teh aja mah nya euy. Buah-buah moal panjang umurna digiti ku Mang Jagra mah. Mangkali Mang Jagra teh peurupna. Sakitu badag disebut teh gempuran tugar gunung teh. Nyan uing mamang paurkeun euy, Mang Sahdi murage jantungna terus jengker. Paduli teuing koid geuna dabongan we dewe kabarerang kudu jadi lanceuk. Dumeh nyidar sih hayu moal kabur ku lalaki tiluan. Ngadon harees di imahna nyidar sih. Nu matak ayeuna rek dipaluru ku lanceuk dewek euy, cek ading kolosod turun tina babalean. Tuluy ngoloyong ka jero goloyoh ke kadengan di tengah imah. Anu teu sakumaha lila Ki Adnawi jeung Ki Kardun katut si Omlen nuturkeun ngadon kabawakeun tinggal loler taksiran carape. Nu teu kanyahoan di luar geus reupreupan poek. Beuki lila sabuder madhab ngabeleg-beg poek kateureui ku mangsana peuting. Ari katamah-tamah sakulilingna harieum ku tatangkalan. Sedang tukangan imah wahangan menigi uraweh caina ngagulidag. Atuh teu bandak aneh. Lamun rame ku sora bangkong di bubuh, sora sasatoan sejena nu biasa liar ti peuting. Cika-cika rabeng kalaluar tina rungkun tingkar tip. Lonok ting keureuleung di barung ku sora ciang-ciang jeung jangkrik baleger. Lamun haben didenge-denge mah matak nimulkeun rasa keung jaba angin ngaglebug neumag kana rupa-rupa dangdaunan. Ting korosak ting keresek kawa sora jalma ting harewos. Kalan-kalan kadenge sora bueuk jeung anjing ngagogog hawar-hawar kapirig ku angin peuting. Bentang kakara bijil hiji dua kitu ge tiba celak-celak da puguh kahalangan ku mega hideung siga-siga rek hujan. Beuki nyedak ka peutingnakeun asa tamah simpe comrek teu kadenge sora nu batuk-batuk acan. Tayohna bakating ku tali brasare samodel peuting harita. Ading jeung sapada baturna nu tiluan nyelegrek herek. Patarik-tarik sedeng maranehna mah meunang pancen ti Salim kudu ngajaga Mang Sahdi. Tapi harita teh saurang ge eueuh nu lilir-lilir acan teu beda ti bangke. Sora anjing nu tadi ngagogog hawar-hawar ka ayeuna-keun mah sora ngaharengan cep jempe deui. Heuleut sawatara menit sanggeus anjing jempe ngaharengan keblig sada sora anu leumpang gublag geblig. Krekek, pertek, sora nyokel cempet bilik. Jep jempe siga nu kagareuwahkeun ku si Omlen gundam.
bawi bibir cuplak ceplak siga nu keur barang dahar nyam nyagi suing mah nganin teh orang ka awewe kudu ngalayanan cinot mah irungna berwes cokorna rome heuh aing mah cokorna ge ni kasap karasa ya sanggeuk aing mah kitu gunamna si omlen harita bari gegetret kana punuk sabab dicocoan ku tumila da puguh palupuh pinuh ku tumila sararea ge teu disamakan-samakan acan bakatingku kapulesan sedeng mangsa di peuting harita teu daek sare gawena hahargungan taksiran aya nu karasa dina awakna jempe si omlen gunam bletek berebet sora nu ngaberebet para mitra asal ngaberebet ngaberbet siga nu dibebekeun bilik kabeneran harita si kardun lilir manehna ngadengieun sora nu ngaberebet korejat si kardun hudang tuluy rarat reret ragama ngarampa kana awak ading tuluy ngageuing lalaunan lanceuk pokna bari panon tetep ngabagi reret ading ngaharekeng nyah beunta tuluy ngareret sarta nyarita bari ngorejag lalaunan aduh nah reup teh mani siga nu nyerep euy hoya kumaha teh pokna bari gigisik lulungu kateuing atuh da kuring mah sarua kasarean deui kuring ge teu eta Mang Adnawi jeung si omlen penting salgere kitu ari lain bieu euy ngageugeung dewek aya naon euy keung lain keung asa ngimpi ngari soran ngabeletek ting di mana teu puguh kadengena lain mun nempo ka ditu mangsa di kilanceuk bisi paeh da teu kecet-kecet geuning ti sore keneh lamun paeh meureun santeuna we urang teh kudu tanggung jawab cek si kardun kakara ingeteun ka mangsa di ujung tempo kadinya ku ilaing dawe ku mang sing sireumeuan ieu teh cek ading kalah kanitah deui dadaku nama sing sireumeuan bari sukuna dilonyorkeun nojer kana sirah si omlen nu keur kerek keneh kuniang si kardun nangtung tuluy ngojengkang rek neang mangsa di barang berai pantok kamar nu dipake ngerem dipake ngerem mangsa di dibuka kebeg si kardun ngagebeg reuwas lain dikira sabab mangsa di nyampak geus eueuh red si kardun ngareret kana bilik katingali bilik ngab atuh geus srek sangkaan si kardun mah mangsa di teh kabur tidinya gero si kardun ngagegero ading lanceuk hadieu sakedeung ye bari sakalian Mang Adnawina jeung si omlen geuingkeun cek si kardun pikareuwaseun aya naon dun tanya ading bari mencerong dialin aya naon hadieu sakedeung aya naon si sadi pae cek ading nyangka nama mangsa di maot lain si sadi pae tapi eueuh balik sia ngomong teh kardun eueuh ka mana euy cek ading semua ambek bari ngorejat nangtung ngan si sadi eueuh kawas mah kabur sabab ieu bilikna ge ngabdu teh masih kardun geus kitu mah Ki Adnawi jeung si omlen digeuingkeun kalawan duanana teu hararese ting korejat hudang samalah Ki Adnawi marikat mesat bedog pamikirna aya jelema unggah aya naon ding ceuk Adnawi itu ceuk si kardun si sadi mabur euy baru si sadi mabur wah silaga kayak kieu ding tada teuing we lanceuk ilaing euy ngamukna mangganing nu sakitu mi HP-keunana ka sararea kali-kali ayeuna si sadi eueuh cek Adnawi ngarasa hariwang ku Salim geus kitu mah brus sararea arasup ka kamar nyawe bilikna ngab siga tapak ngabebekeun keur kitu breh si omlen ningali kertas ngagoler deukeut balik pantok kamar lanceuk ieu kertas naon di deukeut pantok ieu si omlen bari nunjuk kana kertas teuing aya cing jokot ka dieu lem euy cek ading ceg kertas dicokot ku si omlen sarta diasongkeun ka ading ana brai dibuka si horeng surat aya kuning surat ieu omlen surat ti saha cenah nyawa teuing da eueuh ngaran jeung nyeuna cing baca kadinya ding da mah teu bisa maca tuh cek Ki Adnawi bari barabat surat dibaca nu eusina kieu hei Salim si laing ulah reueus ku pangabisa jeung ulah boga rasa aing gede wawanen henteu deungeun sabab bawanen jeung pangabisa lainna diri ilaing bae sanajan batur ge sarua jeung si laing boa leuwih ti ilaing pangarti atawa ilmu moal bisa manfaat moal bisa jadi mulia lamun ilmu nu diagem ku ilaing dipake dir sok komo dipake hianat ka batur mah sajabat ti kitu si laing ulah ngarasa leungiteun ku perkara mangsa di eueuh di ieu tempat lamun mangsa di nu kabur
tapi ku dewek dibawa kabur. Naon dia lain mangsa di nu kabur tapi ku dewek dibawa kabur. Naon pang na mangsa di ku dewek dibawa kabur. Kahiji dewek ngarasa watir ku mangsa di nu teu tuah teh dosa ngado dikerem ku ilaing jeung mangsa di tawanan ilaing. Kadua dewek bisa mawa kabur teh netelakeun sanggup ngayonan bawanin ilaing. Peda eta ilaing mikahayang ka anakna nu katelah nyidarsi. Bener dewek hubungan naon-naon ka nyidarsi jeung ka mangsa di samalah teu wawuh-wawuh acan. Ngan ku dewek dibawa ngejat sote karunya sabab si laing mikahayang ka nyidarsi lain mikahayang nu sacaranya tapi ukur rek nganteur hawa nafsu ilaing. Batur eueuh nu wanieun sote ka ilaing tapi keur dewek cadi munur haram ngejat ku pantar ilaing manusia nu teu boga dadasar di kamanusaan. Ayeuna mah cing cirining pageuh kan ayeuna mah cing caring cing pageuh kancing sing saring set pageuh ikat salim. Tunggu waktuna urang silih jajal jeung dewek, urang silih rak-rak ija, urang silih nyepeng sabuk milang tatu. Pokona sakitu ti dewek nu katelah si kalong. Kitu eusina surat anu kahartina mah ku ading ngahina kalanceukna. Atuleng harita sawatara jongjongan masararea pada ngahuleng. Saha jelemana anu moka basa kitu dina surat kalawan nyebutkeun si kalong. Tapi sakumaha lila si Kardun nanyakeun. Bari mencerong kana beungeut ading anu keur ngahuleng keneh bari nyanyakel surat. Sajelema anu nyebut si kalong teh kilanceuk. Sok rajeun disebut si kalong mah lintang ti anjing atuh. Heueuh, ari ngaran jelema mah nya teuing atuh ngaran si kalong. Si Kardun ngarasa heran. Nyawa teuing euy da. Manusia nu ukur nemongkeun kawani dina sumutna wungkul. Namun bener-bener manehna aya kawani mah kalanceuk dewek meureunna ngajelaskeun ngaran nu sabenerna satria ngaranna. Atuleng harita sawatara jongjongan masararea pada ngahuleng. Saha jelemana anu moka basa kitu dina surat kalawan nyebutkeun si kalong. Tapi sakumaha lila si Kardun nanyakeun. Bari mencerong kana beungeut ading anu keur ngahuleng keneh bari nyanyakel surat. Sajelema anu nyebut si kalong teh kilanceuk. Sok rajeun disebut si kalong mah lintang ti anjing atuh. Heueuh, ari ngaran jelema mah nya teuing atuh ngaran si kalong. Si Kardun ngarasa heran. Nyawa teuing euy da. Manusia nu ukur nemongkeun kawani dina sumutna wungkul. Lamun bener-bener manehna aya kawani mah kalanceuk dewek meureunna ngajelaskeun ngaran nu sabenerna satria ngaranna. Cek ading semua ambak tuluy ngoloyong kaluar. Kabeneran harita bulan kakara bijil cahayana rayem-rayem. Kahalangan ku mega bodas anu taksiran maharita kakara pukul 12:30. Telila Ki Adnawi jeung Ki Kardun katut si Omlen naluturkeun. Kalaluar sararea ting lalengo narempoan kapipir ceuk palikirna bisi aya jelema nu nyieun surat teh. Para mitra kaum dang. Geus kitu para mitra gilig ading jeung Ki Adnawi kapompok imah rek nempo bilik nu ngam. Barang diteges-teges si horeng cempedna tapak nyungkal. Beuh, kurang ajar manusia teh mangadari. Ieu geuning cempedna ge tapak disungkal, kumaha picariteun urang ya, Kakang Salim ya. Moal teu we kana ngamukna ka sararea euy. Ceuk ading ngarasa bingung jeung hariwang kudu jadi lanceuk. Keur bingung-bingung celengkeung si Omlen ngomong matak pitak keheuleun. Sudah aya wae kilanceuk mah tuh, pokna nyampeurkeun. Kumaha kitu euy? Si ading ngareret. Nya tibatan urang sadari carekan ku Kang Salim leuwih hade urang ngarejat we tong aya di dieu atuh. Sabab lamun aya di dieu mah kana pasti sadaya meunang persenan ti Kang Salim. Mangkaning adat Kang Salim teh geus pada apal atuh. Ih, sugan gelo sia mah. Gableg bolot teh cilaing Omlen. Nu lain-lain ngadon ngajakan mabur barina ge. Komo mabur deuleu dina kapanggihna geus moal aya hampura deui. Pasti dikaniaya ku lanceuk dewek. Sedeng lanceuk dewek loba mata-matana atuh. Tibatan kitu leuwih hade urang mah pada nareangan we manusana nu moal sisah di mana kapanggih tong make tatanya deui hancak opatan. Aduli teuing masing ragana nepi ka ancur ge. Samala urang teuk-teuk angguran mah huluna setorkeun ka ki lanceuk. Cing kumaha kira-kira nama Adnawi? Satuju teu kana pamadegan kuring? Cek ading terus nanyakeun ka Ki Adnawi nu keur ratrere. Aya alusna boga pamadegan kitu mah sarua jeung urang. Bener-bener boga rasa tanggung jawab. Yu urang tareangan ku sararea. Sugan can jauh ti wewengkon urang.
tema Ki Adnawi sapamadegan jeung ading kalawan harita kene arinit nu tujuanana rek neangan nu mawa kabur Mang Sahdi bari saurang ge eueuh nu lemor pada marawa bedog tingkara plek dina cangkeng masing-masing samalah Ki Adnawi make nyelapkeun peso balati sagala kana sela-sela beubeur gede harita nu opatan ting alasru kanu suni bari ting tarengo sedang bedogna masing-masing geus dilalugas nu teu lila beras anyog ka sisi susukan jorelat katingali ku sararea anu ngajorelat dina palebah kebon bako sararea rugreg arireun kalawan rutret ngabagi reret geus kitu ading nyarita haharewosan ka Ki Adnawi Mang bieu kuring ningali siga anu ngajorelat palebah kebon bako moal anu mawa kabur si Sahdi mah kitu nya mangga ningali mendingan sajelat pisan ari silaing kumaha Kardun Omlen neuleun teu euy ading nanyakeun ka si Kardun jeung ka si Omlen si lanceuk mah pika sieurieun wae make nanyakeun ningali henteu sagala nu maca kuring bisa leumpang nya ningali alias beunta atuh cek si Omlen make seuri sagala lain cecengiran sabar wes dewek mah nanyakeun sote neuleuh henteuna ye neuleuh henteuna lain nanyakeun beunta peureumna nanyakeun anu ngajorelat si lain neuleuh henteu nu ngajorelat ngajorelat di mana Ki lanceuk sing demi deui lamun kuring ningali anu ngajorelat mah ari lain ningali kalong mangarapa ka dina tangkal sawo ngagarapa kalong teh cek si Omlen si horeng manehna mah teu ningalieun aya nu ngajorelat palebah kebon bako ye sugan mata pada we si lain mah bolong bonconong mata dijual ka pada teh si lain neuleuh teh sia Kardun ading ngambek kalawan nanyakeun ka si Kardun puguh we samalah ngagarapakna ge siraheun kuring tema si Kardun nu bener sia eueuh nu saulueun deui bieu ku dewek jeung si Mang Adnawi kadeuleu palebah kebon bako anu ngajorelat geus moal salah deui manusa nu moal kabur si Sahdi taina kieu euy Mang Adnawi ka belah wetan kuring ka belah dieu si Kardun jeung si Omlen belah kaler da belah kulon mah kahalangan ku ka balong nu di ieu nu birasmi di mana salah saurang ningali aya jelema tong make ditanyakeun ditarok babatokna sok ditu arinit cek si ading mere tugas kanu tiluan kalawan teu hararese Ki Adnawi ngaleos rek megat di belah wetan ari si Kardun jeung si Omlen ka belah kaler sisi susukan sanggeus tepi gog caringogo Dun hah leung hareup ka kidul euy urang ka kaler ngaraya naon-naon katingali ku salah saurang bener teu si Omlen mere pandangan oh bener euy tapi rada anggang atuh leung di dieu deukeut pancuran dewek belah nyata moe tangga cau kitu teu naon-naon nganying hareupna tetep sakumaha pandangan ti dewek euy beres lah tema si Kardun bari ngaleos tuluy ngadepong deukeut tangkal cau ning hareup ka kidul ari si Omlen deukeut pancuran ning hareup ka kaler duanana geus pada taki-taki nyalekal perah bedog cek pikirna di mana aya jalma nu nyurugakeun kari ngalugas bae waktu si Omlen jeung si Kardun keur ting darpang ting darpong ngabagi reret harita kasisi kagigir ujug-ujug kacabuk siga anu maledogkeun batu kasusukan atuh si Omlen ngarenyag samarukna anu maledog barang disidik-sidik si horeng bangkong luncat kasusukan ye si bangkong gelo sia ngareurewas ka aing panjenengan teh anu maledog dasar sato belegug sia cek si Omlen para wargi bari gegeran dengan nyarekan ka bang para mitra sadaya heuleut 5 menit korosak cenah kadenge soda nu ngorosak siraheun ret si Omlen tangah ana breh anu keur ucang-ucangan dina dahan waru per mimiti si Omlen ngaleper di barung kuratugna jantung bulu punuk meuli cawigwig teu puguh rarasaan geus teg timuru si Omlen mah nu keur ucang-ucangan dina dahan waru teh disebut kuntilanak teh kitu deui si Kardun meuni sarua pisan ningali pikasieun manehna ningali anu ngabeleg-beg sing sarwa hideung palebah tangkal haur atuh birit si Kardun meuni teu sirikna kokoplokan jigrah-jigrah nu ngabeleg-beg hideung teh katingali siga nyampeurkeun tina kituna si Kardun lalaunan mundur siga nu ngoronan kitu deui si Omlen mundur sedang panon mah mureleng kanu keur ucang-ucahan dina dahan waru da pugu itu mundur ieu mundur sanggeus deukeut geluk bujur si Omlen jeung bujur si Kardun diadu puguh duanana reuwas itu ngagoak ieu ngagoak bari harita ting beretek lalumpatan sieun kunu sieun si Kardun ngadon nyurugan maneh ku jarami garing
Ari si Omlen nyempot di sisi kebon bako bari ngayok-yok hanapeun tangka nangka keur kitu cirihil kadenge sora awewe ceuri ngahihi siraheun si Omlen. Ret si Omlen ngareret tangah lalaunan ana bereh katingali aya awewe buukna ngarumai keur diuk dina dahan nangka ugur si Omlen tambah sieun bari gede kayakinan yen eta nu disebut kuntilanak teh. Si Omlen ngagoak bari ngabertek lumpat atuh ading jeung Ki Adnawi ting bertek maruru. "Len, naon we?" Si ading nanyakeun. Atuh si Omlen aya nu neungeul teh asa dipacok orai dumeh tempat eta sakitu baralana. Reg si Omlen eureun gigireun si Kardun nu keur ngarimunan maneh ku Jarami Garing. Ok si Omlen nyarita kitu ge teu tatag siga nu eureupkeun aku eureub-eureub. Waluh. Ay kudit. Pokna turu curug tutunyuk kana palebah tangka nangka. Menung harita teh bari ngadegdeg. Sedang calana mah hari teh boyonoh baseuh ku ompol teu karasa nyurulung. Ningang pisan kana tumpukan Jarami nu keur dipake nyumput ku si Kardun. Atuh punuk si Kardun jeung tongongna baraseuh ku cai ompol si Omlen. Ngomong teh nu baleg sia, berwes, aya naon sia? Dadadidid. Kemana si Kardun euy? Cek ading ambak surung kuy si Kardun keluar tina jero tumpukan Jarami Garing. Bari nemelan. "Ya kuring mah kilanceuk." "Ye, sugan garablag manusia teh." Weuh sahulueun dipikir-pikir mah. Bisa urang ngadon kekeleueuhan, saurang deui ngarimunan sorangan ku Jarami. Mun sakalian ngaruang kerepe sorangan sia. Aya naon sia Kardun? Aduh, keteuing da asal mah eta si Omlen ngagorowok bari ngarumpak ka kuring. Wah, saruana sia. Kalah kasungut teh pagede-gede. Komo mun aya nu narok hulu sia. Pangi jeung jurig jarian si lain ta Omlen. Ading beuki abah. Aya kunaon. Kundi natangka nangka. Tema si Omlen kakara ngomong deui. Kuntina naon sia make jeung aya kunti sagala dinu kieu. Sidik nangka ngora tinggal rayot natangka disangka kunti. Dasar manusia ponok bool sia mah. Cek ading barang ditingali ku si Omlen tangka nangka eueuh naon-naon. Padahal memang nya tadi mah aya awewe bukna ngarumai keur diuk dina dahan nangka. Ya si berwes nyieun gara-gara piributeun teh mpi kadewe ku yungus kaompolan si burung sia. Cek si Kardun ambekeun ka si Omlen. "Udah lain dihaja euy. Rasan mah teu ngompol atuh." Teh mah si Omlen bari nyabakan calana anu harita boyono keneh. Beungeus sia bari naoge duana ge karucleuk sia. "Yu Adnawi urang ini teh." "Sugan kapanggih euy teangan jelema teh." Cek ading geus kitu mah bering arinit deui maksudna marek teangan moal kabur ka Mang Sahdi. Sedang si Omlen sajeroning keur leumpang teh bari nuturkeun ading jeung Ki Adnawi. Ari beungeut mah murilit ka tukang ceuk pikirna sieun dituturkeun ku kuntilanak. Teu karasa waktu nyarelek harita geus nyedak kawanci subuh. Batara surya geus ray-rayan caang samalah kadenge hayam raong kongkorongok ti unggal pilemburan. Sanggeus jauh lumampahna reg areureun ngareureuhkeun ka cape. "Ding rek ka mana deui nu dituju teh ding euy? Kurang ayeuna teh mangkani geus nyedak ka beurang ieu teh ye." Cek Adnawi bari ngareret ka ading nu keur harat-reret siga anu nitenan sabudeureun madhab. Kayak kemana tepina we tu Mang Adnawi lah sabab urang mah tangtu nu baris dijugjug ka kasebutna teh gerek neangan teh ya. Teu tangtu nu dijugjug urang mah atuh. Satadina mah sugan kasusul tapi batan kasusul atawa tepung jeung manusia nu kabur si Sahdi malah manggih pidorakaeun we. Diwawalak si Kardun jeung si Omlen. Dasar manusia garjul puguh ge. Hari urang balik deui eueuh hartina keur mah balik capek ka tamah-tamah nampa tindakan dilanceuk kuring. Pancilaka keneh teh. Nu matak yu urang ka mana we tepina. Sugan tepi ka sisi basisir bae, bari sugan aya jalan pasampangan diparengkeun tepung jeung Kang Salim. Hari kitu mah di mana tepung teh aya pi akaleun, aya alsaneun, jeung pasti dianggapna ku Kang Salim bener-bener sararea tanggung jawab. Coba lamun urang caricing we di imah, geus sidik si Sahdi eueuh meureun, urang dianggap ngeunah-ngeunah eueuh hojahna pisan, eueuh tindakanna pisan, teh mal ading. Tetep maksudna marek neruskeun lalampahan nyusul Mang Sahdi jeung nu mawa kaburna disebut si Kalong bari canyaho saha jeung urang mana jeleman.
para mitra kaum dangu. Ading tetap maksudna marek neruskeun lalampahanana nyusud Mang Sahdi. Jeung moal kaburna disebut si kalong bari canyaho saha jeung urang mana jelemana. Kumada ilaing Om Len oge Kardun rek terus milu jeung dewek atawa rek balik ka imah. Sambungna bari ngareret ka si Kardun jeung ka si Om Len nu keur caringogo. Dari keur kuring mah kasebut buntut kumaha hulu we atuh, hulu ngepot buntut ngepot atuh. Hulu cicing buntut cicing, tema si Kardun nu hartina kumaha nu mawa. Ari si lain ading nanya ka si Om Len. Ya kumaha rek mawa we uing maki lanceuk lah. Tema si Om Len ngomong si ganu hoream. Heug ari rek tuluy mari lumah. Ngan awas lamun gableg kalakuan, samodel peuting ulah kurang ajar sia. Dihajar ku aing, digitikan dua anak ku dewek deuleu. Cek ading sasahat. Geus kitu majep jarempe ngadon maroyan heula. Sabab hawa karasana isuk-isuk harita mimiti tiris. Keur mah tempat nu kalingkung ku pagunungan, diwuwuh nyedak ka usum halodo. Heuleut setengah jam ading jeung baturna nu tiluan, keur maroyan ujug-ujug rongheap saurang lalaki, nu dedegan samodel Ki Adnawi. Bedegel hanyati lebak ka pasir paamprok pisan jeung ading. Geus sakumaha lila torojo duaan deui baturna. Tuluy ting rarinat siga nu nyurigakeun ka ading. Kalawan nu saurang nanya dina basa-basana ngonang pinapsueun. Keur naon ieu teh ngarariung kieu Ki Baraya? Tas ngalalab ka beudangan ieu teh kumaha ieu teh? Atawa nyer lalabeun pabubeudang? Rek nyarero mah atuh ulah waya kieu atuh sarua jeung rek nyerenkeun beuheung teug-teukeun suku genteng belokeun, dikorog-gorokeun. Pugu biasa babarinya euy ngalalauk batur mah sabab teu kamodalan. Teu nyaho nu bogana lali sia meunang hese cape aya bulana. Hari geus lagu alaeun dipiheulaan ku sero gede sia. Heuh sero gede huluna, dasar bedul teh pokna. Boga sangkaan yen ading jeung baturna rek maling lauk ti kula. Puguh teu matak aneh lamun ading ujug-ujug panas ngadenge omongan nu anyar jalma anyar pinanggih. Ngomong asa ngeunah teuing Ki Baraya. Matak ngonang kana pinapsueun hate nu ngadenge disangka dewek di direk nyiar pia palingeun. Cek ading mencrong kana beungeut anu ngomong pangheulana. Hehehe. Bisa we pura-purana mah euy jadi jelema jujur, make nanyakeun sagala. Ye kisanak nincak kana paribasa pur kuntul karitunggul lar gagak karitunggal. Moal neangan jurig teu kadeuleu. Satiap nincak ye aya jalma nu cicing di dieu ti beurang peutingna di lembur dewek sok aya kajadian nu maling lauk dina kula. Ye geus pasti keur andika. Kana kitu nyeko heula kulah mana nu loba jeung baradag laukna atawa nu rek di Badong. Tembalna geus mimiti basa-basana kasar. Rahi beungeut ading kontan beureum kadorong ku pi amaraheun mung hanyakal waktosna kabujeng sae.